hayang anu geuningan kolot beki kolot teh tah eta mah tiap renghap aya padamelan tiap renghap oge sok didaramel tapi rajab gitu ayana mung sataun sakali tamih de kautamian sasi Rajab khusus dina wengian kahiji sakumatos diuningakeun berkahna teh geuningan bakal tiasa jadi sababiah caang hate sedengkeun caang hate teh eta nu dipiriogikeun ku urang caang hate atawa ceuk bahasa sepuh kapungkur mah kata caang hate teh nu disebat ku beunghar hate pan eta nu disebut beunghar hate teh dibere nanaon ge katampi kawadahan dibere bunga kawadahan jeung ditampi syukuran dibere musibah katampi kawadahan jeung narimakeun mata ku sabab beunghar hate tah caang we hate nah bila mana caang hate aya paripaos masalah dunya mah hirupna teh minang tungkul ka handap jadi ningali teh ka anu gaduh rezeki sahanapeun manehna alhamdulillah urang mah motor 2 PCX hiji Jupiter hiji tiap bensin butuh bensin kabar bensinan wae neng Jupe 25 sapoe AA PCX 35 aya 2 poe tapi na mah da jarang dianggo da gering teh anu bogana teh tah tuh atuh ATM tara kurang-kurang sok aya we 50 juta gitu otak bledug eta ATM teh sok bitu gitunya eta ulah kapala ngalamun nya jeung sajaba-sajabana tuh tingali itu mah aduh pikawatir boborah motor sepeda ge teu boga boborah imah ku bata tah manehna mah teu make tatapakan acan di mana teh kai langsung kana taneuh kurinyuh deui tanahna teh nu saha ngabangun imahna ge cenah bahan-bahanna teh meunang udunan ti wah pokona teh disubat sabet nu saha jadi tuh kabila mana caang hate mah masa dunya teh sok tungkul ka handap darwe hajat anu caang hate mah nu tungkul ka handap da anu diulem memang loba tapi nu hadirna teh teri atuh ari teri paling nyalamna teh sabaraha paling gede meureun 15.000 pang gedena diwak-wak teh salah lembur urang mere 25.000 cenah kitu ieu dibere emih 2 tuh kira-kira jeung 25.000 ngawak-wak nu hadirna dihitung ti mimiti set kaberes teh meureun aya 75 urang ari ngawak-wakna urang menang 50 juta sia gitu. Ari isuk nang anyuk urang kakurangan jeung ngahias. Sabaraha kurangna 20 juta deui. Apan menang 50. Eta teh beak wah gede wadul. Itu tuh henteu jeung emutan ku sabab masa dunyana tangah teuing kaluhur. Tamata hawana teh hayang dipuji, hayang kapuji. Ngobrol jeung anu gaduh emutan ceuk bahasa ayeuna mah anu gaduh pikiran waras anu ngomongna jelema henteu waras gitu tuh tungkule gitu nu caang hate mah alhamdulillah itu mah tuh tah terus nu caang hate nu beunghar hate mah ibadah sok tangah kaluhur itu ibadah mah sok tangah kaluhur satu loeuna masa dunya mah tungkul kan batu rumahnya bisa anu aing hayang gitu teh masa dunya kahanap jadi tiis aya geuningan nu leuwih sangsara daripada urang tuh mata kana ibadah mungkin rajin jo Rajab kabita padilah ngagungkeun wengian kahiji sasi Rajab ngagugu ka capek mah sapanjang hirup bakal capek ngagugu ka horea mudah urang malih nabi jeung rasul anu teu dibere hawa hate jeung pikiran sumanget beuki dieu teh kana ibadah meuki dieu teh beuki mepelehe ku sabab badan oge dikurangan kakuatan nana cepil pan dengena dikirangan soca ditinggalan dikirangan bujur nancepna dikirangan awak geunahna dikirangan nu dilalebet sami
termasuk hate kasumangetan sok dikirangan. Tuh sok dikirangan. Tapi orang teh lebar. Ieu mah satahun sakali ayana. Jeung gede padilana geus diomong-omong ku katerangan pihak lisan ajengan. Nyata bisa ngalegakeun hate jeung nyaangan hate urang teh butuh lega hate teh. Kitu satulina butuh caang hate teh. Bila mana caang hate mah geuna hariruk teh. Tuh, maksakeun. Tuh ceuk ajengan teh geuningan Rajab teh urang Arab mah sok ngamanaan sasi agung ngagedekeun na rupa urang da sok usah ngabarokah we. Ieu aya ciki hiji boga duit sapeser sagoweng jeung sajabana deuk mere we 5.000 mah jang budak nu gararandeng nu ngaji nu sholawatan teu niat ngagedekeun rezeki anu aya di urang insyaallah. Padilah sasi Rajab ku Gusti ti maleman kahiji dipaparinkeun nyata moal dipoekeun hate nyata lawanan poek teh caang insyaallah caang hatena bakal lega hatena. Tah lamun geus poek hate masyaallah bahaya. Ceuk urang mah poek hate kata yang lain teu as hate atuh aya paripaos nya batu sakitu teu asna lamun dirajinan dipek-prek awal akhir bakal bencar. Tapi hate walaupun tina daging asal muasalna nyata tina getih asalna pisan tina cimani sok sanajan lembek sok sanajan hipu lamun geus teuas bakal langkung-langkung ti batu hese. Geuning sia mah geus poekeun hirup teh. Mun teuas teuing hate teh kurang kumaha sia ningali pangajian ceuk salakina teh ngaler ngidul ngetan ngulon tapi eueuh robah maneh mah hirup teh. Ka salaki kitu, ka kolot kitu, ka dulur kitu, ka tatangga eueuh nu ngadenge ku maneh bunga gitu. Geunah hatena teh. Tiis ceuli herang panon kolot teh. Raruam ku maneh mah. Padahal getol ngatung napan nyanyanakna teh kana pangajian. Tuh, di pepatan kitu teh lain tungku, lain isin. Da geus teuas hatena teh kadon capek anu nyariosan. Tapi ku anu dicariosanan teu ka tampi tah tawisna teuas hate henteu caang hate henteu lega hate jadi teu lebet we. Kana hatena teu ibarat ngasupkeun naon kanu teu aya lawangan. Dina padah henteu lebet. Da geus cupet hate teh. Henteu beunghar henteu lega hatena anu lega mah pan asup. Ieu mah da henteu lega teh da poe. Da teu acara batu teh ya. Deuk kalebetkeun naon da geus padat atuh di jerona. Tuh. Itu sedengkeun urang teh hoyong lega hate cikolot mah beunghar hate hoyong caang hate. Tah padilahna urang ngagungkeun wengian kahiji sasi Rajab dintenan kahiji sasi Rajab teh ngalap barokah ngubaran hate urang supaya caang supaya beunghar supaya lega eta hate ku nyalira diubaran ku carana ngagungkeun wengian kahiji sasi Rajab. Kumaha ngagungkeunana dan Rajab teh nu Allah berarti ngagungkeun ka Allah kunaon ku ngaoskeun kalamna Gusti ngaos Quran. Tuluy eta teh aya nu diagungkeun dina Rajab teh saha Kangjeng Nabi berarti kudu ngagungkeun Kangjeng kunaon ku sholawat. Tuluy urang teh apa kana kaagungan sasi Rajab ti sati ulama. Kitu kunaon atuh ngagung ulama ku ngamakeun amalan para ulama beda doa anu sok diaos dina wengian kahiji sasi nyata Allahumma barik nafira wa syabana wa balikna wa hasil ma
kasih ana mugi